Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa, subscriber Mang Cecep Goro Bacep anu satiasa tuhu manco di payunan HP-na sewang-sewangan di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Kaduyung ku Babu bagian kasalapan. Ieu iasana Bapak Ka Sukarna. Sata acan dipedari ya dongengna sakumaha biasa kanu neme sumping ka ieu channel tong lali klik tombol subscribe na, like na, oge tiasa ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gor Bacep dibagikeun ka pamirsa anu sanesna. Teras ngahaturkeun rebun nuhun laksa ketika bingahan ka pamirsa anu parantos satia satuhu manco. Sok sanaos panginten nya Mang Cecep dina ngadongengna masih kena seure kakirangan hapunten pisan painten nya ngaturkeun kanu parantos satia satuhu manco anu ngomena anu ngalaikna oge anu ngasera panginten dongeng-dongeng Mang Cecep Gor Bacep ka pamirsa anu sanesna. Mudah-mudahan we atuh panginten nya eta kasayan tadi balas ku Allah Subhanahu wa taala. Teras dina masing-masing deskripsi video aya tombol toko Mang Cecep Gor Bacep eta tiasa dititenan ku pamirsa sadayana. Mudah-mudahan aya produk-produk anu sapagodos. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Sanap kuring nyarita sakali deui nya ceuk Den Barna sarta nangtung heula cara biasa geus kitu pok neruskeun omonganana. Kuring geus nyaho kalakuan anjeun karani, kuring geus nyaho kalakuan pamanna rani. Tah kulantaran kitu anjeun perlu nyaho deui nya rani teh geus nyaluuh ka kuring sarta moal aya hiji jelema anu bakal bisa mawa rani tanpa motongkeun heula leungeun kuring. Jadi ayeuna urang tarung patutunggalan antara anjeun jeung kuring. Lamun anjeun menang, kuring moal rek ngahalang-halang kana maksud anjeun. Tapi sabalikna, lamun kuring anu menang, anjeun teu meunang nguntit-nguntit ka nyirani. Komo deui mika hayang mah. Kumaha lamun urang putus ku kitu? Satuju anjeun sanap? Lamun nya anjeun jago, tangtu anjeun satuju tarung jeung kuring. Tapi lamun anjeun jago teh ukur nyang harapan awewe eta mah tangtu bae anjeun teh moal satuju ceuk Den Barna siga nu nangtang. Ngadenge eta kecap teh rei ceuli pasanap beureum teu beda tinu disebit sarta nafsuna ngagedur amarah teu kawadahan malah mah harita keneh kontan pasanap nembalan sirikna teu nyentak bae. Satuju aing babagong. Aing teu perlu ku awewe deuleu. Tapi aing perlu ku tarung merebutkeun umur jeung tangkurak sia. Hayo maju kurang ajar. Tanggap aing ku sadarea. Maju. Ceuk pasanap meni ngadeg-deg tina bakat ningku ambak. Awas rani. Mangaleh. Nya kitu deui anu bieu ngageroan karani. Ulah pipilueun kana urusan kuring jeung pasanap. Anggur saraksian ku sadarea. Yen lamun kuring menang tangtu rani salamet. Tapi lamun kuring eleh kumaha jenisna bae urang ulah pipilueun ceuk Den Barnas sarta kulinting manehna ngulinting kawas nu nangtang musuh. Atuh teu matak heran anu tadina rek rame ngepung anu maling rani tapi ayeuna tibalik jadi barengong olohok sabab tetela kasaksi dua jelema rek tarung pasanap rupana kolot serta awak jengkung gede ari budina jamotrot istuning pikasieun sarta matak paur pisan sigana teh lamun nonjok heug kaparangan meneran piraku teu ngajelopong.
Tapi ari Den Barnas mah jangkung letik mata kuatir taya wanda tukang gelut nu mata ku pasanap mah manehna dikoa pisan lantaran waktu ti heula pangartina acan bijil kaburu manehna ragrag diguju barak anak balong nu matak waktu ayeuna manehna hayangeun malas kulinting pasanap oge lempang nguriling matak hariwangnya kitu deui Den Barnas harita manehna lempang kawas anu silih serang atuh anu nalingalikeun ngadak-ngadak meuni jarempe lir gaang katincak bae maranehna jongjon melong kadua jalma nu tarung kasinaran cahya bulan nu saukur remeng-remeng sabab kahalangan ibun anu geus ngalaput gunung tapi cahya listrik ge harita siga mantuan nyaangan kanu tararung set Den Barnas pasang deui teu beda pasangna cara tadi mimiti sreg tangtungan manehna ajeg jeung mere pasangan galang nyerongna kabelah kenca siap di kakatuhu mancing musuh sangkan nyerang kitu pikiran Den Barnas atuh rani renghap ranyug ningali panutan kitu teh manehna mah hariwangeun sieun anu kasep eleh sarta raraina teh cacad atuh pasanap teu cicing gancang musuhna ditempel set leungeun musuh nu hareup harita keneh ditungkup sarta sukuna dihadang lantaran pikir pasanap lamun musuh arek robah anu belah katuhuna ku manehna arek dibedol supaya musuhna ragrag kitu pikiran pasanap anu matak dolog pisan tapi manehna kacelek sabab samemeh ditungkup tangtungan Den Barnas robah leungeun musuh gap dicakala sarta harita dibedol kesitna kaliwat saking atuh plong dada musuhna molongpong taya hahalang siat Den Barnas teh nonjok tarikna kaliwat saking bari jeung gero ngagero ngarah musuhna gempeureun siat cenah hiuk iga burung musuh ku Den Barnas teh ditonjok pubuhan pasanap kolot geus seubeuh ngadahar uyah barang hiuk beureum musuh harita ngarah manehna kibeung lep pasanap depok beri nyambut perep musuh dibedol disakalikeun maksudna rek dialungkeun sangkan Den Barnas ti kusruk ngan hanjakal keur Den Barnas harita geus ngartieun maksud musuhna kasureti gancang harita Den Barnas merean leungeun manehna atuh teu matak heran lamun pasanap ngalenggak tanagana henteu aya seak Den Barnas teh nyusul ku tajongan nu mateni kana sirahna pasanap supaya panonna bocos atawa irungna rangsak anu naringali teh ratu gatena mah hayang puas sangkan pasanap cilaka malah mahrani ge bunga ningali panutan rikat teh dan hanjakal kabungana diganti ku kareuwasan lantaran pasanap kesit rikatna lir kidang bae mundurkeun suku kencana sarta panajong Den Barnas harita keneh disambut serta terus diceblagkeun blak Den Barnas harita teh tigubrag nang karak bengkang atuh gero ku nyirani panutanana disambat engkang aduh ceuk Rani barinya kelantarangna kawas ngarasakeun nyeri ari mangkar diolohoknya kitu deui Mang Aleh tapi Rani rada bungah barang manehna ningali Den Barnas ngoreja cengkat serta imut ngaglenyu awakna teh teu nanaon lantaran manehna nyaho lamun kaparangan ragrag kudu kumaha akalna sangkan ragrag henteu nyeri komo deui potong tulang asa jajauheun pisan sanggeus Den Barnas ngorejat sarta nangtung deui ajeg ngan kaburu ku pasanap nu karek nangtung diserang deui cia ceuk pasanap ngegero ngarah musuhna sawaneun bareng jeung gero pasanap set Den Barnas diserang ku jurusna bapasanap nu disebut jurus susun atuh Den Barnas ngarenjag sarta manehna ngakilak ngahindarkeun perep musuh nu ngahyuk matak power lamun keuna kana irung piraku teu jadi sumpung lamun nyayang kana angen tangtu bakal utah ugara sarta moal bisa hudang deui waktu ngagilak Den Barnas bari celang loncat ka tukang kuciwak teh ngan sakilat perut musuh nu ngolebat kasinaran cahya bulan ku Den Barnas teh dirawel serta dikenyad saeutik maksudna supaya musuh tangtunganana teh doyong nyolodor berat ka hareup serta tangtungan pasanap harita teh jadi lenjong atuh sat suku Den Barnas nyapu sukuna pasanap kurawil pasanap ragrag kawas nu beak dengkak ngan bubuhan cek tadi ge pasanap teh hiji kolot anu geus makan garam karek oge bro namro teh
Jereg-jeg geus hudang deui sarta jung manehna nangtung tina bakat ningku nafsu. Napasna mani rerenghos kawas geus hayang ngokos. Ceuk paribasa kolot mah sakitu geus ragrag teh batan kapok kalah gawok, batan sieun kalah ludeung, batan mundur kalah nafsu. Heat pasanap teh pasang ngagunakeun jurus serut dabuk tina bari maju ngadesak-desak ka musuh nu harita can tarapti. Atuh Den Barnas ngarenja gancang harita diceblag ku gerak tipu manehna. Ari digebrag kitu mah pasanap teh henteu laju kalah ka gancang ngaguar sabab ceuk sangkaanana musuhna teh pasti nyerang ku manehna rek disuai teu nyahoan eta dipu. Atuh teu matak heran waktu pasanap nyuai teh breh dadana teh malongpong kawas nu hayang diserang. Atuh Den Barnas teh kaset dada musuh teu diantep harita keneh diceblag, tapi pasanap ge ngarti rikatna teh kawas kilat mundurkeun suku nu kenca bari leungeun kenca musuh ku pasanap teh dirawel sarta dipedol saeutik. Gep sabukna Den Barnas teh dicekelan ku pasanap sarta maningan sakiak koleang badan Den Barnas harita teh dicungjungkeun maksudna rek ditotongkeun sangkan hulu musuh remuk. Pasanap tong ditotogkeun bapak, ceuk Nyi Rani hariwangeun. Atuh ngadenge kitu teh pasanap beki ambekeun sarta ngagorowok kieu. Aing teh perlu ku sia Rani, tapi perlu ieu jelema huluna remuk, ngarti? Ceuk pasanap bari kejeret ditotogkeun kana tembok. Engkang, ceuk Rani ngacerit maratan langit ngeceak maratan mega sabab sieun buah hate umurna tepi kadinya. Atuh Nyi Rani teh cerik bari peureum mung ningali malah anu sajana mah harita teh malik nukang tina bakat ningku pawor. Tapi mata kehelok pamiarsa boh keur musuhna Den Barnas lantaran waktu nyoloyong Den Barnas kesit ngagibeg atuh anu datangna teh lain sirah tapi punduk curalit. Den Barnas cungkir jereg-jeg manehna nangtung bari ingut ngagelenyo sarta pok manehna ngomong ngabejaan ka Nyi Rani. Rani, buah hate engkang tong nangis panutan. Engkang mah moal ragrag ku aki-aki. Komo deui aki-aki anu hayangan ka Rani mah. Tingali yeuh engkang masih belegar Rani, ceuk Den Barnas nyaritana rada tarik. Ngadenge eta kecap teh gebeg Nyi Rani ngagebeg brai manehna beunta deui breh anu kasep tatandang sarta dina tarungna teh teu tinggaleun ti imut. Atuh pok Rani nyarita matak dedengeun pisan. Engkang, nuhun engkang, mangga abdi gera bantun upami engkang kengeng mah. Ridho abdi teh engkang, ceuk Nyi Rani ngahatean ka panutan. Ngadenge omongan Rani anu tetela mapanas rei pasanap beuki ambak hatena asa direla hayang ngarekab ka musuh. Nya kitu deui Den Barnas harita mah beuki cangkar sarenteng manehna maju song manehna pasang deui. Sigana lamun teu salah pasanganana Den Barnas ngasongkeun jurus likuran anu dipikahayangna arek ngabobodo musuh supaya leungeun manehna ku musuhna teh dirawel. Pasanap maninga hulang kadele halisna kerung neuleuh pasangan musuh teh sabab ceuk pikiranana eta pasangan teh enteng, tapi sanajan enteng ge da puguh pasangan musuh ku manehna teu diantep harita keneh ditongkup maksudna arek dirompes, tapi anu dirompesna ku ciwak teh henteu aya leungeunna musuh teh leungit matak olohok nu nempo tina bakat ningku gancang. Horeng Den Barnas teu cicing waktu leungeunna dirompes gancang manehna ngarobah ku tangtungan anu anyar nyerong ka beulah katuhu sarta leungeun kenca meta ngabedol leungeunna musuh anu sabelah kencana. Atuh teu matak heran ku teori rupa kitu awakna pasanap robah tangtunganana teh doyong sarta iga burung kenca harita kosong molongpong matak ngeunah keur Den Barnas. Eta kasempetan alus nu cantang tumanggih deui ku Den Barnas teu diantep harita teh digunakeun hamak. Den Barnas teh noncok dibarengan ku ngagero ciat ku bro peureupna Den Barnas nu meunang male harita teh meni nyayang kana iga burung musuh. Atuh pasanap ngagoak tina bakat ningku nyeri manehna mani ngakuik kawas beurit nu kateunggel. Aduh ceuk pasanap bari ngadayagdag bakat ku nyeri. Kaayaan nu kitu teh ku Den Barnas teu diantep harita keneh disusul ku nu ngaran jurus tomplok habak.
ngagenjar pasanap kawas teu dibere omber. Gebro deui pereup kenca jeung katuhu nya cara teu aya eureuna atuh pasanap teh ripuh. Manehna teu bisa nakis iwal ti undur-unduran dadalan pasanap sial. Waktu manehna mundur teh aya besi nu liangan paragi nunda bandera. Atuh jerig jeung teh robah ti kudawat kana patok. Tepikeun ka ngadangna kawas rek nang karak bengkang. Dina waktu eta pisan kaayaan panganggesan kuden Barnas digunakeun corelat ngangkat sukuna habek najong pasanap palebah gadona pisan atuh pasanap ngagoak tina bakat ningku nyeri. Sarta manehna ngalenggak keur waktu ngalenggak pisan ceus lamun Aden Barnas teh harita mah dirogokeun kana ti koro pasanap atuh pasanap mencelik sarta harita utah bro rubuh maneh ngajajar sarta calanana baseuh kawas nungihan maneh. Mangaleh hayo bawa balik ta korban ngalakukeun kalakuan anu dilarang ku agama jeung dari gama. Mangaleh hayang kitu deui ceuk Den Barnas bari hahehoh nahan kacape. Ampun Den, mang manteu pipilueun, jawab Bang Aleh muringis. Hayo atuh geura bawa keluar ti ieu pakarangan. Tah pasanap teh ayo buru, lamun teu buru-buru cilaka Mang Aleh oge, ceuk Den Barnas tutunjuk. Mangga Den, jawab Mang Aleh bari ngangkat pasanap anu ngulahek da puguh teu eling-eling sarta ninggalkeun Den Barnas nu ngajegan ulak cangkeng. Engkang, nuhun Engkang, abdi dibelaan. Naon pamalas abdi ka Engkang, ceuk nyirani sarta teu asa-asa gabrug manehna ngarangkul bakat ku bunga ku Mang Kardi teu eraeun. Rani, Engkang hayang dibalas ku Rani teh. Nyaeta dibalas ku kacintaan. Engkang cinta Rani. Kacintaan Engkang leuwih-leuwih ti nyawa Engkang sorangan. Buktosna dieu bae geuning. Engkang hilap kana pati teh ngabelaan kacintaan. Kumaha ari kaayaan hate Rani? Ceuk Den Barnas dumareuda bakat ku atoh. Engkang, kumargi abdi bingung nyebatkeun anak cinta. Kapaksa abdi mah bade nyebatkeun kieu. Moal gaduh salaki Engkang, abdi mah ari sanes ka diri Engkang. Tah kitu sumpah abdi mah Engkang. Jawab Rani sarta rei cepanona ngalembereh tina bakat ningku bunga. Mang Kardi bati olohok henteu lemek henteu nyarek manehna teh melong bae neuteup anu silih rangkul sarta hatena gogodeg ningali nu silih asih lain gogodeg ku ngewa gogodeg soteh ku kabita. Ari Juragan Suryaman harita sareng Winangsih ngariung sareng Neng Tini kawas anu sono pisan sarta anjeunna caralik sabada ngampihkeun koper. Ari mobil mah ngajugrug harita teu diampihkeun lantaran Mang Kardi eueuh keur nyusulan nyirani. Engkang, abdi mah duka lepat nguping bae duka memang sayaktosna, ceuk Neng Winangsih teu terus nyaritana teh. Na kumaha kitu? Pangreungeun Winangsih teh. Jawab sadarekna bari netep ka Winangsih sarta ngusapan sirahna Tini. Eta di luar, rupina mah di pakarangan pengker, takupingna teh aya nu cuat ciat sagala rupi. Moal kitu Mang Kardi geluwet sareng bapa maling. Nya bae Winangsih. Sanyana Akang oge ngadenge harita teh. Ngan sok sieun anu hareureuy di ditu di jalan, jawab Juragan Suryaman bari imut. Anu hareureuy di jalan mah tebih Kang. Moal kadangu ka dieu namung ieu mah sapertos anu keur tarung bae. Panasaran abdi mah Kang, cing urang cobian tinggal ka pengker. Hayu, urang teh ngatuh hari panasaran mah, jawab Juragan Suryaman bari jung nangtung sarta terus lempang ka tukang bari nungtun putrana. Ari Juragan Winangsih nuturkeun pungkureunana. Barang brai mukakeun pantobreh di pakarangan ebreh aya nu manggul jalma kawas nu beureuten pisan sarta aya dua jalmi anu keur silih rangkul. Nya kitu deui saurang keur olohok semu heran nyang hareupan dua jalma anu keur silih rangkul. Winangsih, teteh aya nu tarung tadi teh. Sahanya ceuk Juragan Suryaman bari terus ngajak nyamperkeun ka tilu jalma anu ngajanteng di pakarangan eta imah. Ari jol kalabah dinya breh Mang Kardi keur olohok netep ka nu silih rangkul sarta anu silih rangkul teh lapisan nyirani jeung pemuda nu teu wawuh. Atuh Juragan Suryaman harita ngahulang bae kawas anu mikir heula geus kitu kakara nanya. Mang Kardi,
Saha nu maling Rani teh? Cek Juragan Suryaman bari melong ka Mang Kardi. Atuh Mang Kardi ngarenjag lir ibarat nu kagebah. Parantos mios gan, ieu mah anu nulunganana. Jawab Mang Kardi bari nunjuk ka Den Barnas. Ngadenge aya nu nanya Nyi Rani mening ngarenjag sarta manehna rewaseun lantaran waktu bieu teh bungah kalepasan teuing. Silih rangkul mani lila kawas nu paduduaan atuh ari jol dunungan gancang manehna teh cengkat. Oh, Juragan Suryaman. Nuhun gan, Juragan Sumping. Atuh abdi katulungan tiasa leupas tina bahaya. Nuhun Juragan. Cek Rani bari ngalesotkeun Den Barnas sarta solongkrong munjungan kadununganana. Sabadana munjungan telenjang tini nyamperkeun sarta gabru ngarangkul ka Rani. Bibi, amana culik anu nyulik ka bibi teh. Cek tini bari ngagugunyang kana leungeunna Nyi Rani. Teu aya anaking, tos mios ka ditu tuh. Sieunneun ku tuang Rama. Nuhun tini, urang salamatnya. Jadi teu papisah sareng bibi. Jawab Rani bari teu karasa berebay cepanona ngalem bereh deui. Saha anu nulungan teh Rani? Cek Juragan Suryaman bari ngareret ka hiji pamuda anu gawena ngeluk tungkul. Ku ieu Juragan, jawab Rani bari nunjuk ka Den Barnas. Oh, ku anjeun, saha jenengan teh? Sareng di mana panglinggihan? Cek Juragan Suryaman bari ngajak sasalaman. Kabit mah abdi teh ti Jakarta, Pak. Namung ayeuna mah di dieu di tempat kagungan Bapak. Jawab Den Barnas bari ngaleret ka Juragan Winangsih. Di dieu, jawab Juragan Suryaman bari kerung sarta ret ngareret ka saderekna. Atuh gancang Juragan Winangsih nyarios deui. Laras Kang, anjeunna teh di dieu. Kabitna mah nuju istirahat ayana di dieu teh. Namung waktos tini cilaka 2 kali pisan nya anjeunna anu nulunganana teh. Atuh teu matak heran upami tini apeteh sarta teras bae ku abdi diangkan di bumi itu kanggo maturan tambah keung buktosna ayeuna oge tiasa nulungan geuning. Ari lamina dugi ka Sumping engkang bae cenah upami engkang panuju eta bumi dieusian ku Den Barnas. Nuhun upami teu panuju teu sawios da ceuk tadi oge saukur bade maturan jroning akang di luar negeri. Ari ayeuna tos mulih mah mangga bae gara putuskeun. Tah jenengan anjeunna teh Den Barnas, cek Juragan Winangsih bari netep ka saderekna. Oh, Den Barnas ieu teh. Nuhun atuh. Tah hiji anjeun tos mantu-mantu ka kulawarga akang sarta Karani. Tah kumargi ayeuna mah tos wengi teuing sareng peryogi ngaso. Urang pada ngaso bae nya. Keun enjing menawi parang akang bade nganjang ka anjeun. Cek Juragan Suryaman bari netep ka Den Barnas. Nuhun Pak, diantos pisan ku abdi. Jawab Den Barnas ngunduh bunga. Kardi, bereskeun heula atuh mobil teh. Cek Juragan Suryaman ka Mang Kardi. Oh, mangga Juragan. Jawab Mang Kardi bari ngaleos rek ngasupkeun mobil ka garasina. Sanggeus Mang Kardi teu aya, pok Juragan Suryaman neraskeun cariosanana. Rani, tini, hayu urang ka jero imah. Pamali wayaki aya di dieu mah. Cek Juragan Suryaman bari amitan ka Den Barnas anu ngajentul sorangan. Den Barnas pada ninggalkeun leketei hatena sedih ningal Rani ngaleos teh sabab beda rarasaan karasana asa keung. Atuh manehna ngajentul cicing teu daekeun indit sarta netep kanu lempang ngarendeng mata kabita katambah eukeur kitu teh ku Den Barnas katingali Nyi Rani malih ka tukang. Oh, Rani, nah make ngantunkeun engkang junjunan. Cek gerentos hatena Den Barnas bari teu karasa rei cepanona ngarembeng duka kunaon teu kuateun meureun ningali Rani nungtun tini ti belah kenca. Ari Juragan Suryaman nyekelanana tini teh ti belah ti sabelah katuhuna. Malah mah Nyi Rani oge waktu malih ka tukang teh hatena mani nyereset ngahlas ningal Den Barnas ngajentul teu aya batur. Atuh manehna tetega lamun ras kudunungan teh nu harita nembe Sumping meureun Rani balik deui ngarontokan buah ati nu culang cileung sorangan. Barang harita geus sepi sup sararea arasup gek caralik dina kursi. Geus kitu Rani ka tukang nyadiakeun kopi susu kanggo haturan dunungan anu masih panas keneh margi disimpenna na termos.
Jeroning Rani di tukang juragan Suryaman ngobrol sareng saderek anjeuna. Minangsi akang ngerasa beda titinggalian. Sigana akang teh bisa cager ayeuna mah. Lantaran kalalaban ku ibu tini teh bet asa kaubaran. Cing akang bejaan minangsi. Bisi akang salah deuleu. Nah Rani teh mana sarupa teuing jeung ibuna tini. Katambah ieu mah ngora keneh. Cing teh salah paninggal akang teh cuk juragan Suryaman bari melong kanu ngalewas ka dapur. Laras Kang teu aya lepatna, malah nu langkung heran mah nyaahna ka tini teh ngalangkungan ti ibuna ceuk abdi mah. Margi ceuk manehna oge rek ngajaga ka tini teh leuwih-leuwih ti ngajaga panon manehna, leuwih-leuwih ti ngajaga nyawa manehna. Tah eta kecap teh narik pisan kanggo abdi mah Kang. Yawa Binangsi bari imut ngagelenyu. Tah kulantaran kitu ti ayeuna kaharep mah Rani teh anggap bae lancuk Winangsihnya sareng teu kengeng diabur ka mana bae serta ku akang rek dianggap seperti kabojo bae cuk juragan Suryaman mani marah mai. Apa nene mah alim paturai sareng belani teh Pak ceuk tini ngilu nyarita kawas kolot bae. Nya kitu tini ulah papisah jeung bibi tehnya malah kudu ngahiji sarta ngahiji pisan ceuk ramana semu deudeuh ka tini teh. Kumaha ngahiji pisan teh apa ceuk tini teu ngartieun. Ngahiji pisan teh kudu saperti ka indung. Jadi hartina tini kudu nganggap indung ka Rani tehnya. Kumaha lamun apa nganggap istri deui? Kitu apa oge jawab juragan Suryaman mani marah mai. Ari keur kitu jol deui Rani datang nanggeui baki mawa kopi susu 3 gelas sok ditunda luhureun meja. Bilani bieu apanya lios katini yen Bilani teh kudu dipiindung cenah ceuk tini teh mangga. Tini bari netep ka Rani harita nyaritana. Nuhun tini sanaos bibi oge ngurus ka tini teh langkung-langkung ti ngurus diri pribadi. Jawab Rani bari netep ka Neng tini. Apa oge nya ka Bilani teh bade sapertos kabojo cenah Bilani nyaahna apa oge mun kawinnya Bilani ceuk tini bari imut. Tini ceuk Rani meningarenjag sarta rei Cipanona nyalangkrung malah baki anu diceklan oge ampir murag curucud Cipanona ngalembereh. Kunaon bibi makan nangis teu kengeng nyarios kitu tini teh. Da saur apa tini mah bibi? Kunaon bibi teh nangis? Ngewa ka apa bibi teh? Cek Neng tini bari melong siganu heraneun pisan malah mah Winangsi oge sareng rakana barengong ningali Rani kitu teh. Tini ulah nyarios kitu anaking. Bibi mah sakadar pantes janten tukang ngurus ka tini. Mung ukur pantas kanggo ngurus tuangan Rama tini sareng juragan Winangsi. Teu aya langkungna ti dinya mah tini. Teu aya. Margi bibi mah urang kampung bau lisung. Tini jimat bibi ulah nyarios deui kitu nya anaking. Ceuk Rani bari nyusutan Cipanon geus kitu leos ka dapur deui rek nunda bakina. Sok eta baki ditunda di tempat nanu biasa geus kitu Rani ngaleos ningali heula ka tukang sarta muka panto dapur. Ari breh den Barnas tembong masih ngahulang ngajentul kawas arca henteu robah atuh Rani teu kawawa. Lembereh teh ceurik deui watir ningali panutan ari rek nyamperkeun salah sieun dunungana ngambak. Atuh reket panto dapur harita teh dipendetkeun malah keur waktu mendetkeun Nyi Rani tepi ka peureum lantaran hatena teu kuat asa nutup buah hate. Sajongjongan mah teu indit Nyi Rani tetep ngajanteng dina lawang eta panto panonna teh dipeuremkeun sarta nyipta ka panutan. Nu harita masih aya ngajanteng teu daek indit. Kawas nu teu boga tempat matak perih matak nyeri hawatos kanu dikantun. Rani ceuk juragan Suryaman ngageroan. Kah jawab Rani bari solongkrong nyamperkeun samemehna nyamperkeun teh nyusutan heula Cipanon. Geura bawa sareta tini teh
jeung Rani oge perlu ngaso nyalaikeun pikiran supaya ulah malaweuh rewas ku kajadian bieu. Cuk Juragan Suryaman bari netep ari nu ditetepna leos mawatini sup ka jero kamarna. Oh, wilang sih bener-bener Rani teh geulis sarta awewe bener bager sigana mah. Cuk Juragan Suryaman bari leos muru ka kamarna hayangeun ngaso. Urang kocapkeun pamirsa ayeuna kaayaan Bapa Sanap. Harita teh eta tempat karasana manis sepi matak teu genah cicing atuh den dadang teu tentrem gawena teh luak liuk nungguan Bapa Sanap. Tuang tunda ayeuna lalakon Den Suryaman. Harita teh eta tempat karasana manis sepi matak teu genah cicing atuh den dadang teu tentrem gawena teh luak liuk nunggu-nunggu Bapa Sanap. Anu keur maok Rani tapi masih can mecenghul atuh hatena teh ratug sieun kitu sieun kieu malum kalakuan jahat salawasna teu tentrem. Keur jongjon bae ngalamun bari nyekel setir mobil ret aya jalma dipanggul sarta nyamperkeun ka dinya atuh den dadang ngarenjag kencang mobil dihirupan geus maju nyamperkeun ka nu bieu manggul jalma sarta rag mobil eureun di pelebah nu keur manggul. Waktosna kabujang sae pamirsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.